Nuju divaksin Kang. Mohon. Mun ti namina saha Kang? Sukmana. Sukmana ti desa mana? Cisompet. Di desa Cisompet, alhamdulillah. Di desa nu seueur nya ayeuna Seueur, nya. seueur. Alhamdulillah. Oh. Anjuran ti paparentah, Pak. Ah, gitu bener si Akang Anjuran pinter. ti paparentah. Akang jeung saha ka dieu? Sareng istri. Sareng istri. Oh, istri mah ka ditu nya. Akang nungguan heula. Ah, ini guys, Puskesmas Cisompet bagus, partisipasi masyarakatnya sangat bagus. Hari ini lagi ada jadwal vaksin di sini. Ayo saha deui anu hiji. Dibejakeun ku Baji Dadang. Halus divaksin gitu warga Cisompet. Rek dibere tata rucingan ku saya, lamun anu bisa ngajawab. Ya. Eta kan aya tuh dahareun di rokok tuh. Ya kieu soalna, ya. Si Mang Idam, ya, si Mang Idam ngaranna teh nya ya. Mawa hayam kana mobil, mawa hayam iang nya ka Garut 30 siki. Diturunkeun tadi Gunung Kelap 2 siki. Jadi sabaraha? 28 seki ya Kang. Bener teh Kang? Ah. 8 siki. Diturunkeun deui di Cikajang 5 siki. 8 siki. 20 seki deui. Nah, 20 siki. Tah jadi si Mang Idam teh berarti sesana teh 20 siki deui nya hayamna teh. Ah, dijual 10 siki di Garut. 10 seki deui. Pertanyaan anak, cing Kang ya, ari kene Kang Idam saha? Bro tah? Nah, ieu bro ngaranana. Bapana Jem Hadi. Aduh, kemana? Jem Hadi teh akhirnya Jem Hada. Geus saya menang geus eueuh we nya. 10 deui Kang, tah sinaha hade dagangna pan bari divaksin dagang. Ya itu mah ijem ya. Teh geus payu sabaraha ieu? Tepengna. Meh 2000 seki. Ah, keun anu penting mah aya deukeut ka puskesmas kan. 2000 seki. Nah, jadi bisa divaksin. Bala-bala 3000 seki namanya itu saja. Guys, tinggal itu bala-bala pisan. Sampai mana meh 2 seki. Tah ieu jadi Mang Ibro cenah ieu teh keneh. Soalnya kakeut kacangna si ibu mah.